Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Atas garugah sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu ngawalar salam pamugi lebet ka surga. Anu asa-asa komo teu ngawalar salam mudah-mudahan sing lebet angin. Alhamdulillahil ahad al-fardhis samad alladzi lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد الذي رفع السماوات بغير عماد وخلق الإنسان في كبد أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم. Manya eleh ku sadayana lamun ngaos Quran diwalar Allah siap sadayana. Bapak-bapak, ibu-ibu sadayana ngiring tinggal panangan abdi. Allah siap. Lamun ngepel berarti liren siap. Sok cobaan 1 2 3 Allah. Nah pintar siap. Oke mencan. Bismillahirrahmanirrahim. Eta nasi mah geus eureun can beureuk. Aduh. Nah, ieu teh. Ngap mah sugan ngahaja sugan we aya nu maot lumayan proyek abahan da abah enung mah sanes ajengan tapi ustadnya ari ustad teh hartina teh usaha tara anak deres tapi abah ngan dua abah enung nya kenging gelar anu kaduanya eta Ustad ATM abah enung teh artos tinu maot
Iya sataacan dilajengkeun abi teh ieu teh mes komunikasi di waktos abah nung nelpon. Ieu cenah aya hitanan cenah murang kali wargi nah datang ka dieu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Nah kita jeung anu nikahkeun. Alhamdulillah tapikeun we lah. Mudah-mudahan pertemuan ieu teh sing janten wasilah urang kenging rahmat. Punten sateuacang lajeng. Biasana dipalih dia upami ngaos sok dugi ka tabuh sabaraha? Tabuh ka salapan? Tos atuh dan geus beres jam salapan nage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh eueuh cai nage. Satungtung can aya cai mah moal waka ditutup. Kieu ya mah Hadratul Kiram sadayana kasepuhan anu linggih di ieu di wewengkon khususna Abah Kaya nyonong Abah Kaya. Alhamdulillah nguping-nguping mah parantos 100 langkung yuswana nya. Alhamdulillah Abah Kaya pemugi sing teras dipasihan kesehatan amin. Teras diberkahkeun yuswana amin. Atuh lungsuranana oge sadayana sing dibagjakeun amin. Bagja teh nya bahasa urang, bahasa Arab nama berkah nya terutama aya peneras Abah Kaya teh di dieu wastana Abah Nung. Sami urang doakeun Abah Nung ku urang sadayana sing panjang yuswana amin. Sing langkung-langkung berkah amin. Panjang yuswana dugikeun ka akhir zaman amin. Sadayana geus mararawat nya sasorangan we Bah Nung. Wios bah. Ieu teh ari ngonang ajengan anu kondang sieun teu kabay. Ngonang we cenah ieu mah ustad kampung anu sok mimpin tahlil. Bae sunah lah teu dibere nanaon oge cukup we kunuhun wios abdi marido lillahi ta'ala insyaallah tong baboraah ka dieu sami caketna mung ti jelekong ka dieu sabaraha kilo abdi dugikeun ka Santolo Pameungpeuk dugikeun ka Tasik Ciomas dugikeun ka Cianjur bahkan abdi dugikeun ka Riau 2 sasih nguriling di Riau Batam nya terus Riau Kepulauan Riau Kabupaten Meranti Kabupaten Bengkalis di Ubek mah tebih di udag ridho lillahi ta'ala komo atuh ka dieu anu deukeut jeung abdi mah teu kudu utang itung urusan duit insyaallah abdi ridho lillahi ta'ala amin. Ngan pamajikan sok nanya eta hungkul heueuh da pamajikan zaman ayeuna mah saeutik butuh duit pamajikan abdi ge sarua daripada abdi gelut jeung pamajikan mending kene gelut aing mah jeung Abah Nung di dieu. Udah bingung gelut jeung pamajikan mah nya sok tanya si bapa leres Pak sakumaha kandelna jeung baplangna eta kumis di luar daerah ngajawara di imah mah pasti eleh ku pamajik saha eta wae eta teh mah tong boborah ustad preman eleh ku pamajikan naon sababna ku sakti-saktina pamajikan bisa maehan anu hirup itu tuh jeung tual toel si emak mah jeung bisa ngahirupan anu paeh leres mah eta makana daripada abi pasea jeung pamajikan maning keneh pasea jeung panitia di dieu Bapak Didi aya Pak Didi aya ari pangantena nyonong mana pangantena di bumi aya pamegetna mana kade sian tong waka asup ka kamar lamun ngaji acan beres tiba-tiba asup ka kamar aya lini sing runtuh sia tah risbangna teu make risbang
Alah sia dina naon atuh kanang doma lajengkeun oge hadratul kiram sepuh abdi di PCNU mah raka abdi seperjuangan nyaeta Abah Nung sadayana kesepuhan di dieu ngawit ti Pak RT nyonong Pak RT mana Pak RT na aya alhamdulillah oge teu kalangkung Bapak RW na nyonong Pak RW mana Pak RW oh iya acuk bodasnya oh eta anu ngangobati coklat oren eta teh doakeun RW urang sadayana sing tetep istiqomah jeung sadar amin da saeutik-saeutik RW teh sok muriling ke masyarakat ayarana teh sok atoh ya. Doakeun sing entong nyandung amin ya. Kecuali kepepet kalem Pak RW nyonya sadayana hapunten anu kasuhung nepangkeun pribados kawit mah abdi teh karuhun mah 3 rut ti Karang Pawitan nya dina sabadana Gunung Galunggung meletus punini teh hijrah ka ditu tuh titirah ka Pamengpeuk di kampung Cikopo sataacan Mancagahar borojol abdi teh diborojolkeun ku ibu teh di Pamengpeuk saatosna SMP beres lajeng uih deui ka Garut masantren sakantenan sareng sakola beresna dirinya masantren sareng sakola lajeng ka Bandung di Cibiru nya tidinya teh dugikeun ka ngubek abi teu liren tabaruk sajawa abi diubek dugikeun ka Madura nya dugikeun ka Lampung dugikeun ka Bali diubek dugikeun ka denget ayeuna alhamdulillah teu liren tabaruk nya kumardi hayang bagja hirup dunya bahkan akhirat saur Kanjeng Rasul wa man aradad dunya fa alaihi bil ilmi hayang sukses dunya wayahna kudu boga wa man arada akhirat lamun mah hayang sukses jeung bagja akhirat wayahna oge kudu ku ilmu lamun hayang sukses duanana dunya akhirat wayahna entong tinggalin nyuprih ilmu tak mudah-mudahan sababiah urang ngariung ieu di tempat sing jadi wasilah urang sadayana kenging ilmu amin ya rabbal alamin. Hadirin anu sadayana anu dimuliakeun ku Allah sadaya puji kasampurnaan puji mak Bapak hapunten pisan sadayana kagungan Allah puji teh mah aya opat anu tos ilahar ku para guru-guru urang diajarkeun ka umat aya opat puji teh Pak dina nalika ngarogat alhamdulillah ari sadayana puji anu opat naon anu opat teh puji kodim ala kodim Allah muji kadirina nyalira anu kadua puji kodim ala hadis Allah muji ka makhlukna seperti mujina ka Kanjeng Rasul innaka la'ala khuluqin azim anu katilu puji hadis ala kodim sakuduna makhluk muji ka Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar muji ka Allah sakuduna anu kaopat puji hadis ala hadis aya kadangkala na urang dipuji ku batur atawa batur dipuji ku urang saur ahli tauhid ahli ma'rifat para ulama mah kade lamun mah pas marengkeun urang aya nu muji dipuji ku batur saur para ulama entong diaku sabab puji mah kagungan Allah buru-buru uihkeun ka Allah pujian eta ku ngucapkeun alhamdulillah contona aduh si emak di dia Gusti manigarilis ditariung eueuh hiji-hiji acan nu ngucapkeun alhamdulillah kalakah nyepeng gado nu make jaket bereumah
Cikeneh dibaca lamun aya anu muji kudu-kudu buru-buru ngucap ke naon alhamdulillah. Tah kitu aya naon alhamdulillah. Alhamdulillah, aduh cai herang ejeng nenen. Alhamdulillah. Aing masieun ieu nenen nini pas ngaji di Garut eta aya bagjana eta nini ku milik-milikna buadag pisan eta nini ngawin pamuda eta boga jodona luar biasa atuh pisan meni jingkrak-jingkrakan ajret-ajretan eta nini kawin ejeng pamuda eta dikersakeun pas isuk-isuk pamuda teu hudang deui dipariksa ku dokter sing horeng teh karacunan susu laer. Cik punten ari ieu nenen laer atawa jegreg paur balik di dieu dihudangkeun ku pamajikan teu hudang-hudang sing horeng teh karacunan susu kadaluarsa. Alhamdulillah. Lajengkeun mak lajengkeun tah geuningan kitu duh teu karaos bade setengah jam di dieu upami palih dieu ngaos kiat sajam upami 2 jam kiat berarti dugi ka tabuh 11-12 siap. Oke siap sampai jam 12 siap. Cak siah lamun baralik jam 12 da abi mah kontrakna jeung abah nung sajam senatong lila-lila teuing. Alhamdulillah. Cik ieu walar kusadayana khususna emak-emak mak hapunten pisan anu kasuhun cik mak raos mana panjang asup saeutik ari pendek asup kabeh ngeunah mana. Nah jeung sareuri ieu teh nanya ieu mah ari panjang asup saeutik ari pendek asup kabeh ngeunah mana. Duh kalakanya bak irung deui. Teh jawab. Nya ieu mah ngaji lain ka mana wae. Panjang sajam 2 jam komo 3 jam ari asup saeutik percuma panjang-panjang teuing. Mending keneh pendek tapi lebet sadayana. Leres mah singkat padat balik nyana rahmat nadahareun wae urang dieu mah Gusti nu agung kana pincuk we ejeng pincuk Gusti ilmu manfaat tah eta kahartos mah tuh alhamdulillah karena diteruskan oge da geus kahartos nya serius ya sampai jam 11 mudah-mudahan dihampura kabeh dosana geus ngabohong. Da ngaji mah tong boboraah 2 jam komo 3 jam mah sajam weh sok tingali da mama tuh geus nyararane tina emok jadi sila jadi nangunyar bingung kaharupkeun sukuna teh rematik tak gitu. Alhamdulillah mudah-mudahan anu rematik sing diengalkeun damangku Allah amin. Salah sahijina mah damangna rematik mah kudu minang dicebor da kemang oge lamun tara dicebor sok merengkel mineng we dicebor da jegreg seger tak mah jika nama mun hoyong tereh damang tina rematik sing mineng dicebor sok pak ceboran pamajikan teh. Alhamdulillahirabbil alamin udang lajengkeun siap. Alhamdulillah ma sholawat miwas salam salamina urang limpah curahkeun ka bangkida alam Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina kifayatul adqiya mak aya didinya netelakeun kalam hikmah laulaka
lama khalaqtul aflak lamun mah lain gara-gara anjeun Muhammad kami muarek nyiptakeun sugrianing perkara makhluk anu pangbadag-badagna aras mah eta ku badag-badagna aras aya namina kursi eta kursi teh maku badag-badagna kursi ieu semesta alam anu 7 lapis langit terus disimpen dina kursi na eta ciptaan Allah lir ibarat cincin dialungkeun di padang pasir cincin teh semesta ieu alam dunia ieu mah eta padang pasir teh kursi na ku lega-lega jeung badagna kursi eta kursi nu sakitu badagna lamun mah dibandingkeun jeung arasna Allah eta lir diibaratkeun cincin di padang pasir badagna kacida eta aras tah aras kursi lauhil mahfud terus semesta ieu galanet-galanet planet-planet galaksi-galaksi kabehanana moal diciptakeun lamun teu diciptakeunana Nur Muhammad termasuk urang teh berarti bagian tina Nur Muhammad makana bagja pikeun jalma anu daek maca sholawat mah hampura tepikeun ka aya hiji malaikat ngajelaskeun kieu mah eta malaikat ku aneh-anehna memiliki 1000 tangan pertangan hiji leungeunna aya 1000 ramo ditaros ku Kanjeng Rasul hei malak ari tugas maneh naon ceuk malaikat eta kami tugas ku Allah dititah seunang ngitung lamun aya jalma anu wudu setiap percikanana ku aing dihitung jadi kahadeanana eta jalma anu wudu sedengkeun anu abdas alam dunya sabaraha miliar lobana per jalma lamun 1000 percikanana cai abdas dikali 2 miliar sabaraha lobana eta per detik kami mampu keur ngitungna cek eta malaikat tong boborah eta ya Rasul cai hujan anu ragrag di laut cai hujan anu ragrag di daratan eta laut eta gunung eta daratan per menitna cai hujan kami mampu keur ngitungna sabaraha lobana eta kecelakaan cai hujan ngan aya hiji ya Muhammad anu teu mampu ku kami dihitung lamun mah aya riungan aya majelis aya halakoh dibacakeun sholawat sabaraha rahmat Allah anu digebrokeun ka eta majelis lamun di majelis eta dibacakeun sholawat saeta can lajeng siap urang sholawat sadayana siap Salatullah salamullah brang ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin salatullah cik ayeuna urang emak-emak heula cik sejauh mana emak-emak tong ngisinkeun sabab emak-emak mah lamayna teh gaduh 2 makana tong kaget Pak lamun boga pamajikan cerewet soalna lamayna gaduh nah sia cik ayeuna tingali lamun diajak sholawatan 1 2 3 sholatullah ieu mah nyerikeun encan dahar jigana Pak Didi hapunten ieu sohibul bait jigana mah ibu-ibu urang piwarang tuang heula enggeus tuang lajengkeun kana ngaos siap mak tuh cenah siap berarti hayang dahar tuh anu make jaket koneng cik ayeuna bapak-bapak Pak entong ngerakeun dewek Pak
Naon sababna lalaki teu meunang eleh, sabab lalaki mah pasti bakal leuwih tarik sorakna soalna boga mik. Sia. Sok mah tingali salaki lamun medut di bumi da tarik naon sababna? Aya mik. Cik tong erakeun abdi, Pak. Pokona mah kudu tarik leuwih tarik. Cik. 1 2 3. Bapak-bapak hungkulnya. 1 2 3. Salatullah. Anjir. Waduh. Allah Yasin. Weh, tepuk tangan bapak-bapak. Alhamdulillah. Cik mak ayeuna anu tarik urang sawer 100.000 ti Abah Nung. Tapi anu tarik ieu mah siapkeun Abah Nung. Mentah heula ka panitia Sohibul Beb. Aya meureun tadi tina kotak dibongkar. Cik. Mama siap-siap. Anu tarik yo nya 100.000 cik. 1 2 3. Salatullah. Nyirikeun aya sawer 100 matarari. Tarari kairiya saweran mah. Tah kitu siapa pamajikan urang teh? Lamun mah aya duit daek gawe. Lamun mah eueuh duit tantara daek gawe. Sok lamun kakara gajihan da langsung sagala ditawarkeun, Pak. Bade ngaleueut naon? Bade ngaleueut teh, kopi atawa susu. Eueuh gajihan jeung eueuh duitan mah tong bora. Hoream sarena oge masing-masing we. Sagala dibalurkeun kana awak teh, auton dibalurkeun kana buhung sagala rupa. Tempelkeun di dieu teh timun, bonteng, samangka, tai ucing. Sagala ditempel-tempelkeun salaki hayang sakalian nyium teh. Mane bau bool ucing. Tah geuningan kitu Pak nya ayeuna kapancing tah bojo urang teh kitu Pak, lamun dipancing ku urusan duit mah sumanget. Makana jadi salaki ieu kudu sumanget neangan eta teh leres mah kitu leres. Atuh da zaman ayeuna mah kudu realistis heuh mah. Sadayana oge nganggo duit, ngawinkeun oge butuh duit, nyieun panggung butuh sok urang papaya ayeuna mama nya siapkeun mah siapkeun sing kompak sadayana mah meh ka kuping ku caroge. Nyieun panggung butuh duit, nyieun balandongan butuh duit, resiko budak kudu make duit, balanya ka pasar kudu mawa jajan budak kudu make saragam ngaji kudu make tuh geuning sagala make kadenge teu Pak baru dengker kieu mah karuli cenah keur kieu mah naon. Aduh tepikeun ka herang ayeuna mah kanyut salaki. Eta ngaji mingguan dibelah dieu seragamna geus beda. Mingguan belah ditu geus beda deui. Ngaji bulanan geus seragam anyar deui. Nu kahiji ge encan lunas. Makana salaki bingung eta seragam ngaji ku loba-loba teu eta teh mah kudu dibayarna teh make duit Pak. Sabenerna mah ka salaki teh Pak teu nyaah-nyaah teuing, teu bogoh-bogoh teuing siapa sabenerna mah. Ku sabab anu aya dina pikiran teh ngan saukur
Kadenge teu Pak teu bogoh ka urang teh Pak sing horeng anu aya dina pikiran teh naon Mak pamajikan kitu rek dikuput wae aduh paingan salaki bararega da pamajikanana beuki du tah geuningan kitu naon Mak aduh lanjutkan subhanallah teu karaos 15 menit deui hampura abdi mah lamun beuki peuting biasana beuki sumanget lamun aya kopi ieu mah da aya kopi jadi abdi teu rada sumanget ieu teh leuleus sareng hampura abdi teh ieu teh nguriling dina danget ayeuna teh ka ditu ka dieu jadi sewanten kirang lantang kirang raoseun rada serak ieu teh hapunten pisan rada serak damangna teh ieu teh ku teh pucuk biasana mah atawa larutan nya damangna teh gitu nya lamun ngadenge eta oge hapunten pisan mudah-mudahan kadangu duh nya abi diraosan teh sieun jengker sieun abi teh lanjutkeun Mak yeuh ayeuna teh momentum seunah ayeuna teh nikahan ieu tadi tos didahupkeun si Neng jeung si Aa kade siah Aa moal meunang urang darajat sakinah mawadah warahmah lamun teu wa'asiruhunna bil ma'ruf eta kuncina sakinah mawadah warohmah makhluk salam dunya moal pernah aya mangihan angin Kanjeng Rasul sabab Kanjeng Rasul geus siap narima keayaan pamajikan arek anu hade jeung anu goreng bojona oge kitu mah siap nalima salaki rek nu hade jeung anu goreng sok urang taros ka emak-emak nalika baheula kenal jeung saroge naha apal eta caroge osok ngorok henteu cik lamun geus rumah tangga uninga salaki osok ngerek salaki sakalian tidur eta tibra dina risbang jeung risbang na euneur kerek salaki cik taros eta ka emak-emak nah uninga salaki lamun medutna prat-pret-prot di mana wae henteu cik ari tos rumah tanggi kumaha uninga salaki sok itu kadang kala masuk ngahajakeun maknya mama punten ieu cangkel sukuna dikitukeun jeung dut osok aya nu kitu aya mana jelemana cik Pak bade naros ieu ka bapak-bapak ya pernah ngupingkeun lamun eta bojo keur sarua babarengan nalajo TV jol ngik baheula keur caket saencer rumah tangga nah sok kitu bojo henteu komo ieu kade eta bojo lamun keur ngidam nuju hamil tong wani-wani hitut payuneun caroge sabab hitutna anu reuneuh mah sok poek alam dunya teh aduh udah bingung hitutna oge atuh ngabrek-brek kade komo kadang-kadang masuk teu sopan nu kitu teh peledak ke bau sora eueuh aya nu kitu aya hayang apal nu kumaha jelemana di dieu biasana mah sok anu badag boolna tah eta nu tiung beureum eta tepikeun ka nyelegon kitu kana kelek nini eker jengi diempet-empet teh ditahan hayang seuri jepret kade tah kitu si Aa ieu
pepejeh ieu khusus keur si Aa supaya ieu semakin malam hapura ieu tinggal 10 menit deui. Kade si Neng dipikanya aku inung jeung bapak nate ditatap diusap dinya dinangna dineng lir ibarat nangeui enog bebereumna salah saeutik eta gerak hancur enog eta bebereumna kade mang tahun-tahun sur tadi abah enung narika dina jero beteungna oge diusapan ku inung jeung bapakna dipikanya jeung didoakeun komo bapakna masuk ngalongok saminggu sakali minimal malam Jumaah dilongokan naon ya mak naon sok dilongokan ku nyaah-nyaahna 4 bulan syukuran make duit 7 bulan ge syukuran deui nyieun rujak borojol ke alam dunya mak syukuran deui marhabaan ageng saalit 7 hari diekahan duit deui diantur ka ditu ka dieu ku sababnya geus gede tiba-tiba ditikahkeun dibawa ku salakina kade si Aa yeuh kade dipikanya aku kolotna dinangna neng nek makana kade si salaki menang capek menang nganyuk ngahutang eta budak teh sakirana lamun Aa mana salakina ieu di dieu ieu sakirana Aa lamun tepikeun ka teu nyaah ka budakna Pak Didi geus ti ayeuna wakca meuning keneh bikeun ka uing itu arek mikanya moal tah kade bener gitu kade ieu siah geus rumah tangga teu kudu jeung ulah salilana main halus jeung pamajikan mah abdi wani ayeuna mah ngabahas kahayangna perempuan atawa emak-emak suami itu lemah lembut betul mah ieu cek abdi masalah pake dengan kekerasan naon sababna lemah lembut jeung leuleus mah moal asup-asup sia kudu rasa kade sia dina bab eta heueuh kade perempuan itu sebetulnya bukan uang-uang teuing bukan emas-emas teuing lain imah-imah teuing pengertian kasusah kabingung kacapek teh hayang diperhatikeun ku salaki teh leres mah ieu emak teh ieu capek ku abdi ayeuna urang bongkar emak ieu dipikih mana wae netelakeun ieu ngumah wadah teh lain tanggung jawab emak-emak sia tanggung jawab salaki jadi timimiti banget ayeuna emak wayahna ngumah wadah lain tanggung jawab emak tapi tanggung jawab salaki pikeun ka salaki satuju pikih di mana wae ieu nyeusehan teh lain tanggung jawab pamajikan tapi tanggung jawab salaki mak ieu gegeroh nyangu ngepel beberes segala rupa nu aya di imah lain tanggung jawab pamajikan tapi tanggung jawab salaki leres mah ieu dibela ku abdi bejaan rekam sok buru rekam yeuh ari pamajikan hayang glowing hayang gincrong hayang awet ngora hayang geulis wae tapi nyeusehan ku pamajik ngumah wadah ku pamajik beberes imah ku ngurus budak ku sok nyusuan ku saha ku inungna nya budakna jeung bapakna peuting mah ieu atuh naon cenah tugas pamajikan mah tugas pamajikan mah geus masyhur taat ka Allah jalankeun tugas ti Allah jeung Rasulna waktuna salat buru salat waktuna puasa buru puasa
eta tugas pamajikan mah. Nu kadua hiji taat ka salaki geus pun kitu. Eueuh ngumah wadah, eueuh nyeuseul, eueuh gegeroh, eueuh beberes imah, tugas pamajikan eueuh. Taat hungkul ka salaki, ngan ceuk salaki emak wayahna ngumah wadah, ceuk salaki emak nyeusuhan, wayahna nyeusuh. Tuh. Balik deui ka dinya. Teu dititah mah ku salaki entong nyeusuhan sia mah. Seuna namru we. Kahartos mah nah, jadi bade nyeusuhan moal. Saya tanu nyebut moal. Astagfirullahaladzim. Iya, hampura iya, Pak. Halo. Sakumaha capek jeung ripuhna pamajikan. Ti isuk-isuk salaki can hudang geus hudang. Leres mah gegeroh ngahudangkeun budak ngamanian mirun seuneu nyangu keur sarapan ieu tepikeun ka beurang tepikeun ka sore teh teu cicing pamajikan teh nalika eta salaki datang ma katingali ayeuna ku bapa geuning emak teh capek ti janari keneh tepikeun ka sore emak teh teuingan teu daek cicing cik atuh manawi ku bapa urang pencetan atoh teu lamun salaki kitu atoh tapi tara sakumaha capena eta pamajikan moal karasa naon sababna eta caroge ku perhatian ma salila jeung bapa teh rumah tangga emak teh can disenangkeun hayu atuh ayeuna mah urang jalan ka Ciparai urang ulin ayeuna mah ka Majalaya atawa ka Dayeuh Kolot urang neangan emas atoh henteu mak mun kitu atoh tah sia dengekeun bawa ka Majalaya ka Ciparai atawa ka Dayeuh Kolot neangan emas neangan we hungkul tong meuli da emak mama geuningan wakca cikeneh ku neangan wae geus atoh komo lamun ejeung meuli kitu tah naon mantong curhat di dieu kitu mah tengah peuting teh mah bisi hoyong dipencetan ku bapa mak teh geuningan ripuh dinten ayeuna atoh mak lamun ku caroge dicerosan kitu atoh Pak dengekeun kahayangna teh kitu Pak nah sok nyuhunkeun buruh heueuh da mencetna kamalina antina suku jel kuduwal kabeh dipencetan nah ujung-ujung nama nganu ngadaplok we nyusu Pak siahkeun sabatai engke di akhirat mah keur bapak-bapak ahli surga ceuk dina keterangan bakal dibere 70 bidadari amin alhamdulillah heug siapa 70 bidadari per bidadari susuna 2 dikali 70 140 Pak unggal poe sia nyusu hidup nenen hidup aduh eta si abah anu ngangesobran sareng peci bodas gumujeng masih keneh nenen bah ngeureueuh keneh bah subhanallah si abah paingan panjang yuswana masih keneh neng ngan hiji waktu masuk bingung neangan susu nini beuh ka mana kodokan sing horeng nyelap dina kelek aduh panas kutu tangko teteng biasana nyampai dina luhureun bujal nah jeung dina kelek nah eta teh daku abah eta teh kitu aduh naon mak aduh alhamdulillah tah kitu sia sing nyaah ka bojog sabab ku bapana dinang na ding neng nih lamun dikumpul-kumpul sia biaya eta bojo nu tadi leuwih ti sapajeroeun leuwih meureun ti 10 kotakeun sawah
duka sabaraha ratus bata atau sabaraha hektareun kebon lamun diduitkeun dikukumpul eta tah hasil ngagedekeun ngadidik jeung ngabina budak ayeuna ku AA geus ditikah jeung dibawa we ka ditu makana wayahna bagja jeung ridona kolotna lamun sarua kanyaah inung bapana diteruskeun ku kanyaah salakina leres Pak kitu Pak kitu tah neng sarua hidup oge kacaroge si AA oge sarua jiga neng dibiayaan malah ngalut inung jeung bapana ka dieu sagala dibawa sarua lamun diitung-itung eta biaya salaki neng teh leuwih ti sapajeroeun leuwih ti 10 kotakeun sawah leuwih ti hiji atawa 2 imah tapi ayeuna jadi mikanyaah budak batur makana kade ieu kudu dicepeng ieu nu kahiji ieu kaset mana si tetehna aya di jero tah kade teh nya sakirana lamun teteh dinyenyeri ku si AA buru-buru ka jelekong datangan abdi naon cenah urang carekan deui si AA na ieu kade ieu nu can kawin kade ieu nu can nikah ieu naon jeung ngobrol wae ieu kade neng kade dina rumah tangga entong ningali geulis jeung kasepna eta teh sementara keuna batas ku waktu ayeuna belasan tahun puluhan tahun masih remaja jeung muda sok tingali geus 40 30 tahun kaditu weh geus gaduh murang kali hiji nu tadina mulus bahenol eplok cenol tingali pas borojol sing kayo hungkul leres mah kusaha eta sing kayo teh pagawean saha pagawean caroge iya kadek sing nyaah makana neng iya hey halo iya dina rumah tangga kadek aya hiji makhluk Allah anu diusir ti surga dina hiji riwayat dina nalika halalna awewe jeung lalaki didahupkeun eta iblis dina hiji riwayat tepikeun ka ceurik gogorokokan ceurik ngabangingik tepikeun ka ngucapseuna kieu keur nahaon jeung nikah sagala rupa da hayang kitu mah teu kudu kawin sagala rupa geus we sok lakonan kahayangna teh kitu pas nalika halal ceurik eta iblis makana naon sababna keur anu rumah tangga hirupna bakal pinuh ku rahmat naon sababna ibadah anu saendang-endangna panglila-lilana salam dunya nyaeta rumah tangga salat mah aya waktuna mah zakat aya waktuna mah umroh jeung hajian aya waktuna mah aya ku eureuna tapi ibadah tah dina nikah rumah tangga dina nalika sahna didahupkeun tepikeun ka akhir hayat eta nikah diasupkeun catatan amal sedangkan iblis pagaweanana ngeureungkeun supaya Bani Adam eureun ibadah makana ceurik gogorowokan makana kade tipuan iblis kumaha carana supaya eureun dina ibadah pamajikan jeung salaki kudu pasea saha RW pasea gitu nah cenah ajengan entong atawa ulah cenah pasea lain entong sok sing minang pasea mah naon sababna barokah pasea sok ngeunah aya geolanana deui beda tuh aya nu seuri bapak-bapak mah biasana lamun tos pasea osok sono de tah gitu loba pasea bener jadi loba budak cik mak punten waler dina nalika ngababarkeun eta murang kali nyeri henteu mak hiji nu nyebut henteu bener cik anu sanesna nyeri eta dina nalika ngababarkeun teteh
nyeri. Iya anu palih dia mak nyeri dina narika ngababarkeun ka alam dunya. Nah teu ngawaler lumayan. Cik bapak punten bade naros dina narika eta nyepitan disepitan baheula dipotong nyeri henteu? Henteu. Nah henteu ngan sakali-kalina atuh disepitan sok sing mineng eta nyeri mah. Cik punten nyeri mana ngababarkeun jeung disepitan Pak? Nyeri ngalahirkeun wadul. Nah nyeri ngalahirkeun ari borojol di eta budak. Ongkoh nyeri keneh sepitan mah. Naon sababna? Dikeureutna ngan sakali, mung dikeureut-keureut deui da nyeri. Naon eta berkat? Tah dibagikeun heula. Ayo urang sholawatan heula. Allahumma sholli ala sayyidina. Ya sholawatna Abah Nung abdi diijajah. Sholawatna teh nu kieu. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Uninga eta. Abah Nung mah kieu. Parab domaku jukut. Parab hayamku huut. Parab jair kulukut. Parab ranaku. Aduh. Saeta saha? Astagfirullahaladzim. Anjir. Iya jika nama sarua murid Mbah Nung. Anjir eta tepikeun ka tarik eta nyebut kanyut. Da abi mah teu wani. Cik bareng sadayana. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul ya Habib salam alaika. Aduh. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ma abdi terus jeung regreg kacida alhamdulillah. Wengi ayeuna tiasa dugi ka ieu wewengkon. Alhamdulillah geuningan anu leuwih uyub jeung seueur hadir ka pangajian teh geuningan ibu-ibu di mamana. Pengajian mingonan anu minuhan ibu-ibu. Aya bapak-bapak mingonan tara? Saalit atawa seueur? Alah, aya nu ngabohong deui. Di mamana eta mah dugikeun ka abdi ka Riau ka ditu di Batam. Sami geuningan jeung di wilayah ieu anu minuhan pangajian teh sing horeng ibu-ibu. Bapak-bapak aya ku ayana mangan saalit kitu oge bari ararudut. Nah, jeung ngopi. Tapi ku barokahna eta udud jeung ngopi mah ibu-ibu nu panggetol na ngaji, bapak-bapak mah jarang bari kedul. Tapi nah anu pinter lain ibu-ibu kalakah bapak-bapak. Dan ini mah fakta. Aneh duka teuing kumaha? Sok, Pak punten. Halo mah. Punten teruskeun ieu urang bapak-bapak heula ye. Pak, urang teruskeun ngajinya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Pak. Deui Pak. Salamun qaulam mir rabbir rahim.
Terakhir, Rabbana atina fid dunya hasanah. Mak. Bismillahirrahmanirrahim. Wassafati saffa. Ya. Astagfirullahaladzim. Sugan teh heueuh eta ngaji mingguan. Teruskan anu kaduana, salamun ala nuhin fil alamin. Astagfirullahaladzim. Sadaqallahul adzim. 2-0. Anu terakhir, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Oh hiji-hiji aca. Nah mak ya, mak osok ngaos tara, osok ngaderes tara. Nah atuh teu tiasa neraskeun eta. Nah, kakara seumur-umur ngaji anu protes. Astagfirullahaladzim. Eta nu tudung beureum eta osok ngaos teh jeung budak nasibah enung. Hilap deui mah. Cik urang terakhir. Nah, terakhir. Cik iya Pak Repeh. Terakhir, hampura ka emak-emak lamun teu tiasa ngawaler keneh mending arwih lah. Ieu percuma ngaji sepikeun ka 2 jam tapi naha geuningan teu aruningan. Cik terakhir. Punten waler. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Anyir. Nah hari kana Roma Irama apal kabeh ieu. Pak sing horeng tah. Kamu plase eta mah Pak ngaji-ngaji teh sing horeng. Geuningan naha anu napal nama kana dangdutan cik ari ayeuna. Mending ngaji mending dangdutan mah. Tuh. Salira ayeuna. Ngeus imam mending keneh dangdutan daripada ngaji. Nyir. Iya geuningan emak-emak teh. Hanya dia tuh eta saha nu make sweater hidung bodas Gusti. Nah kana dangdutan mah apal kabeh. Geus request mang dangdut mengejar badai. Cik anak muda. Jika kau bertemu aku begini, ayahku selip berlumpur. Nah ari di WC berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi. Nges Bandung naon jeung ngayakeun ngajian. Nges urang karaokean bah. Teu nyangka ieu lemur di dieu. Salah judul Bandung. Astagfirullahaladzim sing horeng di dieu oge resep kana dangdut geuningan. Ya Allah ya Robbi. Sok lagu naon deui Neng? Lagu Maya, siap lagu Maya? Sok, Mang, mainkan Maya, Mang. Lagu naon Neng? Bang Emok, Bang Emok, Bang Emok. Moke 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 mo.
Ku rindu gayamu ketika meluluhkan segenap jiwa. Ya repeh wae ya. Aduh. Borongos ngeunahun. Iya mending ngaji mending dangdutan euy. Astagfirullahaladzim. Curiga tadi jika nama aya dangdut di dia. Soalnya rada kikieuan ieu panu. Ari ka artis nyawer eta naramo na murudul duitna sanajan 2.000-an 5.000-an 10.000-an ka uring geus 4 lagu eueuh nu nyawer-nyawer. Aneh urang dieu mah abi wakca balaka jauh di jugjug angang di teang ka dieu abdi teh pasti bakal menang amal. Ka aing ngarekan kain celeng tad Gusti nu agung. Ieu saha ustadna di wilayah ieu? Bah Nung paingan. Urang doakeun ku sadayana Bah Nung sing leungit kasieun ku pamajikan. Mana bojona mana? Iya. Astagfirullahaladzim paingan siunun geuning dan 2 kali lipat ti si Abah. Eta kumaha lamun pamajikanana di luhur. Teu katingali Bah Nung katutupan ku bojona. Alhamdulillah. Salah ngonang ieu mah salah ngonang. Lain ngaji. Tad lagu naon tad? Tad. Yo. Bang Bung Hideung arek Bang Bung Hideung. Jayanti. Tuh nya. Bener urang dieu mah euy. Kalakah request Jayanti. Ngeus we tumarima sakalian atuh. Tumarima mah tumarima. Karena takdir tih yang widi. Tuh Gusti nu agung. Sekian lama kedatangan Cikopi. Aing saja melewih kopi can datang-datang. Cikopi kedatanganmu ku tunggu telah lama. Telah lama ku menunggu. Terusan. Dirimu kasih lagi sok pura-pura bersandar diri numuan cai kopi. Aduh tuh kadenge keneh tadi Gusti nu agung nu nyawer eueuh kopi itu datang-datang. Didagoan ku dewek lamun 5 menit can datang keneh geus billahi taufik wal hidayah. Percuma ngocoblak tita tadi. Larutan teu datang teh pucuk can datang keneh Cikopi saumawona. Punung jika nama dionang ka dieu mah hoream deui ah. Abah bade ka mana? Oh muhun sami abi oge ngatosan teh pucuk sareng larutan bah. Muhun abah mangga. Muhun garam beureum abah abi ge sarua teu dibere garam beureum. Dijajabkeun heula cenah.
Abah teu kiat tos hoyong nenen. Mangga jajab heula geulis mangga ku putuna. Oh, ya putuna berarti eta mah. Alhamdulillah. Nah, putu teh teu sada biasa masuk. Aduh, aing mah. Yo kade sia mah jeung wilayah ieu urang mah ditakdirkeun ku pangeran. Lamun hayang salamat dunya tepikeun ka akhirat wayahna entong pernah jauh di ustad. Amin. Ingat, tong pernah jauh di ustad. Neme dina nalika abah eta masihan sambutan ngelingan ka masyarakat. Ieu masyarakat, ieu umat saeutik-saeutik pasti butuh ka ustad leres. Neme ku abah diemutan ieu ti mimiti dina jero beuteung keneh syukuran pasti sumping ka eta 4 bulan syukuran sumping ka eta 7 bulan ngadoa deui sumping ka borojol eta pasti bakal sumping ka serius Mbah Nung cek ibu-ibu di wilayah ieu lamun ngaborojol eta kudu sumping ka ustad. Abah kersa marajian teu bah geuningan di wilayah ieu malamun ngajuru geusna geuningan ka ustad. Da bingung si abah da can pernah marajian. Eta dipapatkeun bari ning hareupan anu ngadangkak mak-mak. Bismillahirrahmanirrahim purkuntul tinggal tunggular gagak tinggal tunggal arit tungkul sia tunduk arit tangga sia depa kasima ku pangawasa aing sima maung neuleu aing siga maung paingan orok teu kaluar da sieun ku maung Perem deui si abah selepetet selemenen aing meletet hayang nen. Lumayan kopi can datang keneh wae. Aing sieun. Sieun. Gusti bari jeung geus bari iraha kopi ieu datang. Si abah mapatkeun eta jampe pamakena 7 jangjawokan geus dibacakeun teu kaluar eta orok diperem-perem panona tetep can kaluar keneh dibeuntakeun sing horeng astagfirullahaladzim eta sirah budak geus katingali hideung dibetot ku si abah bismillahirrahmanirrahim koceak eta nu ngajurung ngoceak abah keur naon sia jeung ngabedol baok aing sugan teh sirah budak sing horeng teh saeta makana lamun arek ngababar atawa ngajuru wayahna mak kade kudu dikurud bisi disangka sirah ku era na eta si abah jeung perem deui maca deui kalimat Allahumma abu Musa kulaket lempang ti heula asian aing ti pandori rejongjong aingnya aing tunggul asihannya aing catang Muhammad ya rasamu ya rasaku sadayamu sadayaku tak gawe melangkah mungkur kinasihan mana kopina sugan tenenga mere kopi sing horeng teh ngadon ka pipir hayang kiih diteruskan aduh hanas dipelong ku aing sing horeng teh lain nganteran kopi teruskeun deui eta doana ya rasamu ya rasaku bari perem ya rasamu ya rasaku tak gawe melangkah mungkur kinasihan wong sajagat kabeh madat ka badan ngaing kersaning Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah geus beres kitu kopi hideung datang di dieu mah hayang cikopi kudu maca jangjawokan aduh aing menta larutan jeung teh pucuk kalakah anu kieu kumaha ieu teh bararudag urang dieu mah ku salah wae Gusti nu agung atuh beuki rusak ieu ti korote serak duh kopi nage jeung panas atuh iraha diinumna ku dewek
si abah eta geus diperem-perem geus 70 jang jawokan dibacakeun aya nu nepak. Bah, naon? Ari abah naon wae jeung didinya? Ieu cenah budak, can kaluar-kaluar. Nah, ari abah tuh budak mah cenah geus di ditu. Iraha kaluarna. Tadi cenah abah teh waktu peureum macakeun jang jawokan. Astagfirullah. Nah, ari eta naon nu hideung? Nu hideung mah kopi. Saya terus nyebut bau. Astagfirullahaladzim. Tah da urang dieu masalah wae. Ieu mah kana kopi kalakah nyebut ba. Gusti anu agung sugan we ngaraosan nu hideung batu. Alhamdulillah. Selamat menyaksikan. Hampura ieu anu terbangan jeung anu hadrohan teu dibere kopi. Aing sajauh-jauh ge kakara dibere. Teu hideung panitia teh dina panggung teh loba jelema teh. Hiji we. Hampura. Ieu lamun abdi ieu carana jeung gaya ngaji kieu. Ieu moal ngamak urang dieu moal punung. Moal ngamak. Moal punung, moal mahanan. Tad, geus urang baralik geuning moal mahanan. Gusti nu agung. Bismillahirrahmanirrahim. Da perjanjian lamun geus datang kopi beres. Alhamdulillah. Nuhun panitia, ngarti panitia teh euy. Bismillahirrahmanirrahim. Ngancap kaki 3 encan datang kene. Gusti naon kanyut deui sana nyebut kanyut deui. Tah geuningan kitu mah neng sia geulis kasep aa. Ieu. Nah ieu jeung ngeluk ieu buah sare. Panganten lalaki. Mak di Garut eta ku ayak aneh. Tadi mah nini kawin jeung pamuda. Tah mah di Jelekong mah aya justru aki-aki kawinna jeung parawan. Eta gede milih aki-aki ngan dikeresakeun eta teu hudang-hudang. Teu bisa hudang. Ceunah aya beja di kampung ieu teh Ciseureuh Cihonje ieu teh. Cihonje teh seunah aya ustad kaceluk ka awun-awun ka konjara ka jana pria yen boga kalimah doa bisa ngahudangkeun eta bebegu. Datang eta peuting-peuting ngincid ka dieu ka Cihon sing horeng sumping ka Abah Enung didoaan ku Abah Enung makana ieu sia bisi anu hese hudang ka Abah Enungnya di bejaan dijampean ku Abah Enung jampena anu tadi eta dah langsung korejat langsung hudang ceuk Abah Enung ieu wayahna syaratna aya hiji pantangan entong pernah katebak ku angin. Sanajan angin ngahiliwir teu meunang ieu langsung lapes deui eta langsung make calana make salempak make kolor make lepis make sarung dipakutet supaya teka tebak. Wah lempang oge menika katayepan karena mobil asup balik ka imah eta pamajikanana geus ngadagoan keur dongeng di pamajikan di kamar mah langsung baragadal pas langsung loncat eta pamajikanana jog ngik hitut ka angin aja kulapes. Cing abah atuh mere syarat jeung pantangan tentong nu aneh-aneh entong katebak angin eta pas hudang jong hitut sak pamajikanana tut atuh langsung aing ka mana we ngaji malah ka hitut-hitut dibahas. Beuki peuting teh beuki ngaco we kasurupan kusaha atos heuy kade sia bisi pamajikan langsung hitut.
itu tuh mah tong nanya keur kukudaan jeung hitut itu juga ngompak sepeda motor atau waban geuninnya ngik kira aku mah atuh eureun we heula nya tah kade neng geulis ye wa asiruhunna bil ma'ruf ngahiji jeung nalika rumah tangga jeung bojo teh neng jeung caroge teh kudu bil ma'ruf cenah aya bil ilmi aya ilmuna sia salah sawiosna ilmu hiji ye hiji tadi nobody perfect naon hartina teu ngarti kumaha jak dibahas teh tidak ada manusia yang sempurna anu sampurna mah naon Gusti sampurna acan cik ye anu hadroh aya sampurna henteu karunya teuy geus tatakolan tita tadi ting dem ting tak tung teh dem paingan teu ngebul atuh mudah-mudahan kakuping ku si Aa bil ilmu jeung ilmu pengertian nya ya sampurnana rumah tangga lain ningali jeung neangan kaleuwihan pamajikan ingat pamajikan oge lain neangan kaleuwihan salaki hungkul kakurangan anak masing-masing kudu saling menerima saling menutupi kakara sampurna eta anu kadua sing kuat dina nalika rumah tangga teh moal saneng-enengna sia tenang jeung nikmat justru karasa nikmat teh kusabab aya masalah kade ingat setan tadi moal eureun ngagoda supaya salaki jeung pamajikan pasea eta kahayangna setan kade ya ngan salaki kade tok entong sok mancing pasea jeung pamajikan leres mah waktuna balik da imah teu balik gadon di pos we jeung pos ngadon gararap aya di dieu nu pasekeun gararap we tara main gapleh di pos di masjid berarti astagfirullahaladzim saha ustadna di dieu Bahnung aduh ieu anu sok gapleh masih tara panjang umur daku babaturana ge sok pencit paeh eta balak genep podaran modar makana anu sok gapleh urang doakeun sing engal mohon ampunan astagfirullahaladzim eta kasalaki kuanian eta ngadoakeun modar nu kadua na kade salaki tong mancing pasea jeung pamajikan nah keur eupan mah 100.000 teh cukup meuli roto meuli esen meuli deo meuli naon deui tongkol nog asin nog puyuh naon deui wah Gusti nu ageng teh cukup 100.000 can bekal udud jeung kopi jeung indomie na 200.000 eta sakali ngusup ka majikan mah ka pamajikan ke resiko 20.000 gede teuy nurus tunyung sia salaki kitu patu teh rarepeh berarti rumah sasok ngararusup jiga nama tara alhamdulillah tara kalangkung tara kaliwat teu aya balongna udah jauh ka ditu mah kapanyeleukan ka Ciparai ka ditu ngusupna teh tos tong mancing ieu mun barang dahar ieu boga rezeki di luar teh ieu tong di dahar ku sorangan anu nyah ka anak jeung pamajikan mah tara wani dahar di luar mending keneh dibungkus dibawa ka imah leres mah da ieu mah ngadahar nangka celebek we da dahar da balik ka imah dengan hasesa hiliwir seungitna hungkul heuh mah ditanya ku pamajikan teh Pak tos tuang naon ari bapak mani seungit kieu huluwar hiliwir eta senama tadi aya nu masihan nangka aya nu masihan duren
paingan atuh meni seungit dina panangan nyel pamajikan mah da sok keheul sok amak asa teu di aku jadi pamajikan dahar sorangan we di luar dahar nangka anu seungit dahar duren anu seungit ka imah mawa seungitna hungkul jamud ngajeng jangilak langsung pamajikan mah pakade tong mancing ye tong mancing sok dibalas ku pamajikan mah tengah peuting eta beurangna geus jangulak jangilak peuting salakina hayang tual toel ka pamajikanana cek pamajikanana asupkeun leungeun kana andarok kuduwal tadi geus sia mere seungitna ka aing kop sia tah dikitukeun eta bau naon jeung seuri eta jiga nu rumasak astagfirullahaladzim makana tong sok mancing-mancing sia ka pamajikan mawa nu sungat-sungit jeung bau ti luar eta peuting sok kitu tadi balas mere bauna hung kitu makana mah ieu wayahna pecakan 2 poe mah entong diomeh-omehan dikitukeun langsung da teu eling salah kita atau itu arek teu kitu kumaha sakali cewek banyur gaplok dalila mah jeding sabelah sok di dalila mah jadi bau aduh benar mak tah geuningan kitu mak yeuh urang doakeun ieu si Neng jeung si Aa si Kasep si Gelis sing jadi kulawargi sakinah mawadah warohmah amin nya ingat si Aa hei ingat tetap surga hidup aya di inung orang tua jadi anu kudu diturut ku hidup anger nomor pertama adalah orang tua Aa Kasep anu kahiji tetap inung teu bisa dielehkeun ku bapa saur Kanjeng Nabi aya sahabat nu naros mah saha anu pangpayuna anu kedah ku abi dihormat saur Kanjeng Nabi ibu saha deui ya Rasul ibu saha deui ya Rasul sabaraha kali saatos ibumu naon saha bapa 3 kali ibumu 3 kali jadi ari mah hidup sabaraha hiji hiji berarti sabaraha hiji deui 2 nah bejaan kasih bapak mudah-mudahan kakuping ku Bah Nung nya hampura heureuy ya tamanya tah di saat aya perbedaan pamajikan aya kahayang inung jeung bapa hidup Kasep aya kahayang mana anu kudu diheulakeun ngobrol heula jeung pamajikan Aa mah ieu surga narakana tetep inung jeung bapa Aa Neng sing ridho sing ikhlas Aa kieu teh Neng mah menang capek inung jeung bapa Neng mah ayeuna narima ngeunahna sing ridho Aa ayeuna aku maula tetep ka inung jeung bapa ngobrol jeung pamajikan entong sumput salinu kahartos entong melaan pamajikan tepikeun ngaculkeun inung jeung bapa hampura barokah rezeki moal katarima hese beunghar tetep mak caroge mah tetep anu kudu pertama dimuliakeun teh sepuhna mah lain emak lain bojo saha ya anu kudu diheulakeun Neng Gelis Neng boga inung jeung bapa aya kahayang wayahna anu kedah diheulakeun teh turut ka salaki lain inung jeung bapa hampura aturan anak kitu atuh teu adil seunah hampura dina nalika Neng ke boga lungsuran boga budak anu pangheulana dimuliakeun teh tetep inung tepikeun ka 3 darajat kahartos mah yo urang bareng sadayana ibu kala wanita yang mulia derajatmu 3 tingkat dibanding ayah kau mengandung melahirkan
mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi. Ibu tolak iya derajatmu tiga tingkat dibanding tawe kau mengandung melahirkan mengandung lagi gitu pada melana teh tah gitu makana sing minang nenen lain irahanyeuna mang gitu na siap angkat panangan sadayana siap ayeuna kalarasan sasih maulid dilahirkeun anak Kanjeng Rasul urang tapaul jeung tabaruk ka Kanjeng Rasul mudah-mudahan ngabulakarkeun ka urang sadayana berkah urang sadayana amin. Oke anu ieu namanya ngadahup sing barokah dina rumah tanggana ziyadatul khair amin. Tatih sadayana hapunten kasepuhan sadayana naik kana panggung sadayana nyuhunkeun tatih sadayana sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Didi mana Pak Didi? Sohibul Bait si Neng sareng si Aa mana? Hapunten naik ka dieu kasep. Neng geulis ka dieu. Sareng Ibu Ramana mana? Nu aya engah. Sok engah. Diantos. Kasep mangga panganten pamegat panganten istri kadia urang tapaul berkah sok mangga pang itu kan tah sok kasep payunkeun si mamah jeung si bapak kayak terakhir sok neng didinya tah tadi dia pangkereun ustad tah ustad kadia sareng abdi tah paling dia tah sareng abdi tadi nah mana si kasep mana kadia naik Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika asraqal badru alaina faqabatil ulum misla husnik baraina ya wajah sururi Allah ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya
anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbah suduri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Habibi ya Muhammad ya arusal hafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika laisa azka minka aslam marhaban marhaban qultu ya Husaini Allah marhaban 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 ya nural aini marhaban 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 ya dal Husaini Allah marhaban marhaban فعليك الله صلاة مرحبا مرحبا دائما طول الدهور الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا حسيني الله مرحبا مرحبا يا ولي يا سادتي مرحبا مرحبا يا رفيع درجاتي الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا الحسين الله مرحبا مرحبا يا رسول الله يا بك إنا بك الوصال وبجاهي يا إلهي يدوى خالقون معصوم صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا حبيب الله عليه وسلم مرحبا يا سادة يا جماعة آمين الله آمين يا سعادة الزيارة
ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي alhamdulillah atur nuhun. Hadirin sadayana anu dimuliakeun ku Allah, alhamdulillah urang sadayana tos dugi kana penghujung acara. Pamugi pertemuan urang sadayana dicatat ku Allah sing janten amal soleh, amin ya rabbal alamin. Hapunten boh bilih abi lepat nyarios, boh bilih abi lalangkungan kaleulewihi ieu mah dasane sareng sasaha nya abdi teh salaresna mawargi keneh ngan lamun dijelaskeun ieu bakal panjang waktuna moal beres dugikeun ka jam 1. Hapunten da enjing murang kalih lalebet sakola deui lares mah ada seueur bahaseun teh tapi mudah-mudahan parandene kitu makana entong bosen buru-buru ngondang deu tah kitu amin. Tah kitu makana mudah-mudahan sok gerak kararawin deui Pak meh abi diunang. Tong hiji wae kan tadi teh cenah ibu cik ari ibu barudak eta sabaraha hiji ibuna? Hah? Hiji keneh tamahan deui du ka kuping Mbak Nung. Eueuh kawani ieu budak teh hayang boga contoh. Nya teu mere contoh. Alhamdulillah hapunten nu kasun saya bade ngahapunten. Alhamdulillah angkat deui pananganna. Sadayana Pak punten angkat deui panangan sadayana. Sing laluhur mana ditukal kanyabak kanyut deui susu abah. Angkat sadayana mak angkat. Kieu-kieu ya. Dadah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.